Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa di mana bae ayana. Wilujeng wengi barea tepas Sunda urang keur deui nya dongengna nyaeta lalampahan Sanjaya dina lakon lumaku Purwa rekaan Wadadang Hati Bandung. Mugi-mugi sadayana pamirsa di mana bae ayana pada mancower salam dunya di paparinan kesehatan lahir sinareng batin, jembar manah gampil rizki serta tebih tina balai. Serta cana kinaraskeun hanca dongeng mangga ulah asa-asa. Di subscribe heula pamirsa di toel tombol loncengna supados aya notifikasi pami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Supados tinyang kolong kana waktos mangga urang mimitian deui dongengna urang ngamparkeun deui samak kabuitanana. Par samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Nempo gerakan ucing leuweung anu gesit kacida rangkak dulang mereumkeun panona. Bibirna kunyam-kunyam mepatkeun ajianana. Malim setan lacur teh ngawatak salah sahiji elmu simpenanana. Anu katelahna setan ngudag wadal. Pledug ngadadak wujudna rangkak dulang rubah jadi haseup. Dina haseup eta aya sinar beureum sagede siki salak anu ngalayang ka luhur. Tuluy ngablesat ka arah ucing leuweung. Wes, ucing leuweung ngadadak ngiles. Tuluy muncul dina dahan tangkal anu sejen. Manehna neuteub seukeut ka sinar beureum bari awakna dongkok. Tuluy nyanggerengan nembongkeun huntuna anu sihungan kawas ucing. Lesat. Sinar beureum teh ngudag ka ucing leuweung. Corelat, corelat. Julalit, kalayang celek. Ucing leuweung gancang pindah tempat kahanap dina gerakan anu kilat bari jeung salto 2 kali. Sinar beureum ngalayang sakedeung di deukeut tangkal urut cicingna ucing leuweung bieu. Tuluy ngablesat ka arah ucing leuweung tapi sakali ieu mah ucing leuweung teh teu nyingkah. Parawan titisan siluman teh ngagentakeun dua ramona anu geus diheuraskeun ka arah sinar beureum. Parasat. Sinar biru ngabarasat manjang tina dua ramona ucing leuweung sarta langsung ngahanca kana sinar beureum anu mangrupakeun parubahan tina wujudna malim setan lacur. Parasat duar pledug geleger. Eta patempatan deui dioyageun ku sorang ngabledug kawas Gunung Bitu. Pasir cadas kawas anu rek kiamat taneuh ngampul tatangkalan rarubuh saharita ka kebul manimulak. Sinar beureum teh pecah tuluy ngaleungit. Ieu teh tanda-tanda ajalna rangkak dulang. Manehna tiwas sirna jeung raga-ragana sabab teu kaburu ngawujud deui jadi raga manusia. Ingeungna taneuh anu kawas ngampul ka luhur teh macelengkeun japati liar kaluar tina panyumputanana. Sedengkeun Sanjaya labuh ka tukang asup kana rurungkunan anu bala. Japati liar gugulitikan di hareupeun pisan ucing leuweung. Awewe murahan jadi anjeun ge aya di dieu. Pasti anjeun rek ngahalangan lengkah kaula pikeun ngapi milik pusaka panyi-panyi mayit. Cik ucing leuweung bari neuteub galak ka japati liar. Kawas ucing anu rek ngarontok japati. Japati liar gancang hudang tuluy masang kuda-kuda. 2 peso kembarna dicabut. Tapi karak ge peso teh dicabut ucing leuweung geus ngolebat manten dina gerakan anu hese pikeun dituturkeun ku Panenjo. Wus hiup duduk jebrot.
Dua leungna ucing leuweung ngababuk kana pigelang kenca katuhu Japati liar, sedangkan suku katuhunan nejeh najong pisan kana dadana Japati liar. Dua peso kemar teh meceleng lesot tina panjakalna Japati liar, sedangkan awakna Japati liar na meceleng ka tukang teuy labuh ngabentur kana tangkal nu anyar rubuh. Brug kubrak. Aduh. Anjeun bakal tiwas lamun tetep ngahalangan niat kaula. Kaula hafal anjeun muridna Nyai Parisupit. Sanajan kitu, kaula teu gimir saeutik pikeun yang haripan anjeun anu ditugaskeun ngajaga panji-panji mayit. Kalah kumaha oge, eta pusaka teh kudu jadi milik kaula. Saha bae anu ngahalangan ku kaula bakal dikirim ka neraka. Cek ucing leuweung bari nyanggerengan deui ka Japati liar. Jahanam anjeun ucing leuweung. Japati liar gancang hudang ngajega nangtung bari sukuna rada ngajegang. Panonna neuteub seukeut ka Japati liar elmu kadalin netra harita di warteg. Japati liar ngagidegeun sirahna, niatna mah hayang ngabantingkeun ucing leuweung ka belah kenca di mana dirinya teh aya umplukan batu badag. Tapi ucing leuweung cicing teu gerak saeutik ge. Panonna neuteub seukeut ka Japati liar, ucing leuweung ngagidegeun sirahna ka belah katuhu, srod. Awakna Japati liar teh ngageser salengkah ka katuhu. Edan, si horeng manehna ge mibana kakuatan panon anu bisa dipake ngagerakeun lawan ti jarak jauh kawas kadali netra aing. Gerentos Japati liar dina hatena. Japati liar netegeun kuda-kuda sukuna manehna ngerahkeun sakabeh kemampuan ilmu kadali netrana pikeun nandingan kakuatan nu jadi musuh. Dua manoja geulis teh ngadu kakuatan panon. Sakapeung Japati liar anu ngagidegeun sirahna sakapeung ucing leuweung anu ngagerakeun sirahna. Awakna dua awewe geulis teh katempo ngagetet. Sakapeung Japati liar ngageser awakna ka belah kenca atawa ka belah katuhu. Sakapeung ge ucing leuweung anu kadorong awakna ka tukang. Japati liar jeung ucing leuweung sarua ngerahkeun sakabeh kakuatanana pikeun bisa ngarubuhkeun nu jadi lawan. Hiat! Hiat! Heng! Urat-urat dina beuheungna dua wanoja geulis teh katempo raranteng ting tararonyol. Bibirna marerenyeng, kulit beungeutna jadi bareureum, awakna sarua ngagetar sarta jibruk ku kesang. Eureunan, eureunan! Sanjaya ngagero tarik sabab hariwang kana kasalametanana Japati liar. Tapi gorowokna jawara pedang lewat teu dipalire. Ku Japati liar jeung ucing leuweung, maranehna tetep bae ngerahkeun sakabeh tanaga jerona pikeun bisa ngungkulan lawana. Leuwih hade ku aing disindrek kuludug bae kitu, sangkan Japati liar teu cilaka. Tapina sameme Sanjaya nyindrekeun Ramona, ngadadak aya hiji bayangan hideung ngolebat gancang sarta langsung narajang ka ucing leuweung ti arah belah katuhueunana. Kolebat, wut, bledag. Ah! Celeng, kalayang, kedebut, kulitik, bru. Ucing leuweung meceleng tarik ka belah kenca tuluy labuh gulitikan tepi ka awakna teh ngabentur kana tunggul tangkal kai. Ucing leuweung teu madulian kana rasa nyerina manehna gancang ngagurinjal hudang tuluy malik ka belah katuhu. Panonna neuteub seukeut ka jalma anu anyar datang anu bieu narajang ka dirina. Anjeun. Wow! Sentak ucing leuweung. Sanjaya ngarenjag reuwas tepi ka bahamna oge calangap. Panonna neuteub teu ngiceup kajal manu anyar datang anu si horeng mah saurang wanoja ngora umuran salawe taun. Bukna nu panjang hideung acak-acakan, papakeana merecat nyitak kana badana. Bahana kawas tina karet, pedang nu gagang jeung sarang kana hideung teh ngadaplok dina tonggongna.
Sanjaya moal poho kana rupa gelis tapi galak anu pernah bebarengan ngalalakon jeung dirina. Angin bikang bibir Sanjaya ngagerendeng lalaunan nyebutkeun ngaran eta Wanoja. Japati liar katempo ngagebeg reuas. Manehna teu nyangka lamun Sanjaya wawuh ka angin bikang. Japati liar teh teu apaleun. Lamun Sanjaya teh geus wanoh lila jeung eta Wanoja. Angin bikang teh saurang Wanoja anu teu rela lamun Sanjaya ditatuan ku batur. Kusabab cintana anu bebeakan ka Sanjaya kawas sumbaruni. Tapi harita lain waktuna saling ngabeberkeun carita lila sabab ucing leuweung ngagerem amek ka angin bikang anu harita nangtung di hareupeun Japati liar. Kawas anu ngahaja namengan Japati liar tina amarahna ucing leuweung. Ucing leuweung teh ngadorongkeun dua leungeunna tina dua curugna ngablesat dua sinar beureum narajang ka angin bikang. Awas, nyinggah angin, cek Japati liar tapi angin bikang teu ngawaro. Manehna tetep di tempatna malah mah ngerahkeun kakuatan tanaga jerona sarta ngagendakkeun dua dampal leungeunna ke arah hareup. Hiuk hiuk wut blesat. Aya dua sinar bodas perak sagede cingir ngablesat tina dampal leungeunna angin bikang. Eta sinar bodas perak teh mapag datangna dua sinar beureum panarajangna ucing leuweung. Wut wut duar paleduk jalagur. Deui puncur pasir teh kawas anu kiamat taneuh oyag menit tarik ingeung ka cida gelombang angin panas niup tarik ka sakabeh arah. Wuss. Angin bikang meclang ka tukang tuluy nembrag ka Japati liar saduana saterusna labuh gugulitikan patukang tini. Sedangkeun ucing leuweung ukur kaseret sababaraha lengkah ka tukang manehna teu nepi labuh sabab suku katuhuna langsung nunjel ka tukang nahan kasaimbangan badana. Kocapkeun Sanjaya manehna ge milu kadorong opat lengkah ka tukang. Awakna oyag-oyagan tapi teu nepi labuh sabab Sanjaya bisa ngimbangan badana. Aing kudu gancang yen tindakan kawas kieu mah. Ucing leuweung teh sigana lain tandingan Japati liar atau angin bikang. Maranehna bisa cilaka lamun kudu ngalawan ucing leuweung. Garentes Sanjaya dina batina. Teu mikir manjang deui Sanjaya teh gancang bae ngagajleng ka tengah-tengah kalayangan. Jeleng. Celek. Eureunna ucing leuweung, batalkeun niat anjeun teh pikeun mibanda panji-panji mayit. Cek Sanjaya. Jawara kasep. Anjeun oge geuningan mihak ka si Japati liar. Naon araheunana awewe lecek kawas manehna. Leuwih hade anjeun mihak ka kaula. Anjeun bakal disenangkeun ku kaula. Urang bisa jadi raja jeung ratu rerejengan di dunia pasilatan. Urang bebarengan jadi pangawasa dunia pasilatan. Tawaran anjeun teh pikabitaeun. Tapi kuring teu boga niat saeutik ge pikeun jadi raja atawa pangawasa. Tugas kuring ukur ngabasmi kajahatan sarta nanjeurkeun bebeneran. Kuring mere kesempatan pikeun anjeun babalik pikir ucing leuweung atawa anjeun bakal dibasmi ku kuring. Manehi punyarita teh kasep. Disangka ku anjeun babari kitu nya pikeun ngabasmi kaula. Nu aya paling gegetih anjeun nu bakal disesep tepi ka garing ku kaula. Cek ucing leuweung bari kumetap ngabayangkeun sagerna getih jawara pedang dewa anu amis tur seungit.
letah bereumna nyapuan kana bibirna. Bae lamun kitu mah tada serangan kuring. Hiat! Sanjaya langsung bae muka serangan awakna ngolebat nyampe ke arah ucing leuweung. Beureub katuhuna ngadius tarik ngirimkeun tenggelan kelabang geni anu ngarah kana dadana si ucing leuweung. Nyatana anjeun teh hayang ngarampa oge kana dada montok kaula Kasep. Ucing leuweung nu mibana gerakan gesit teh rikat ngagiwar ke belah kenca. Tapi Sanjaya gancang ngarubah gerakanana, awakna muter dina gerakan panggal muih nuturkeun gerakan nu jadi lawan. Apal-apal celek Sanjaya geus aya di satukangan ucing leuweung, sarta langsung ngadiuskeun di pereupna ngarahkana pundukna parawan titisan siluman. Orokaya ucing leuweung teh kawas boga panon di satukangan sirahna, awakna harita langsung dongko nyingkahan serangan jawara pedang dewa. Bari malikeun badana dihandap si kukatuna nyodok kana beteungna Sanjaya galunggung. Sanjaya geus moal bisa nyingkah sabab awakna keur kabawa ku tenggelanana anu ngadak pos. Tapi Sanjaya gembung kitu bae kabeunangan najan ngantep beteungna disodok ku si musuhna. Tapi tuur kencana Sanjaya ngaheumat pikeun nunyel kana dada ucing leuweung. Atuh wut hiuk keduk jedak. Aduh. Sanjaya ngadayak ka tukang tilu lengkah bari nyeklan beteungna anu kasodok pisan ku siku ucing leuweung. Sedangkan ucing leuweung ngajengkang labuh ka tukang, sawab dadana ditunjal tarik ku tuurna jawara pedang dewa. Pamirsa sadayana ulah hilap. Ieu dongeng di alpukahanku afiliasi Shopee. Mangga bilih aya nur resep balanja tanapi palai ninggalan produk-produk Shopee anu aya di seratan produk di pojok handap ieu video pamirsa, kantun diklik bae ke ngajajar katinggalnya. Aya pangsi Sunda, raksukan Sunda, kaos Sunda, iket Sunda sareng sajabina. Anu palai balanja barang-barang sanes tiasa ngalangkungan link-link anu aya di aki boh dina seratan produk eta tanapi dina link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Bade balanja naon bae ge bebas pamirsa teu kedah pangsi atanapi iketnya. Kebutuhan sadidinten atanapi naon we keperyogian pamirsa tiasa dipesernya. Ku meserna tanapi amanganana ka Shopee ngalangkungan link atanapi produk nu dipajang di dongeng aki sasiereun sabenjeureunnya kapesretan akina lumayan kangge kekempel meser kuota. Hatur nuhun kana perhatosanna urang teraskeun gelutna pamirsa. Kurang ajar, jajak ka jahanam, tarima murka kaula. Corelat. Ucing leuweung teh ngacorelat tarik gancang naker kana hiji tangkal dina gerakan anu kilat. Sukuna harita nunjal kana batang tangkal kai saterusna ngagejleng pindah kadahan tangkal Ki Hujan nu aya di satukangan Sanjaya. Samemeh Sanjaya bisa malik pikeun nitenan gerakanana. Didinya ucing leuweung teh kaburu ngagajel ngagabrug kana tonggong Sanjaya. Gabrug. Dua leungeunna nyoklan page kana tak-tak. Bahamna calangap nembongkeun sapasang sihungna bari panonna menelik ucing leuweung rek ngagegel beuheungna jawara pedang dewa. Maksud nama hayang megatkeun urat beheung sekaligus rek nyadawat nyeseup getihna jawara pedang dewa. Tapi Sanjaya teh kaburu ngagerakkeun leungeunna hiuk cedak. Beungeut na ucing leuweung dibabuk ku tonggong leungeun Sanjaya. Atuh saharita ceklan leungeunna ucing leuweung teh leupas.
manehna ngadaligdeg mundur bari nungkup beungeutna katempo aya getih anu ngalay tina irungna. Sanjaya gancang malik manehna masang kuda-kuda turun ngegajleng sahibas dada bari matakeun jurus amukan 1000 pedang. Ieu jurus warisan ti Eyang Suratan Parupa, tapi dipetakeun teu ngagunakeun pedang tapi ngagunakeun dua peureupna Sanjaya. Hiuk 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 wut 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 semuk 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 semuk. Peureub Sanjaya kawas anu ngalobaan jadi ribuan. Ting balalesur sakabehna ngahujanan kana sakujur badanna Ucing Leuweung. Ucing Leuweung satekah pola ngagerakeun dua leungeunna pikeun nakis serangan Sanjaya anu merul kawas hujan silantang. Hiuk 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 wut 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 des 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 tak 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 wut wut seuk hiuk des duk cedak ceduk cebrot seuk bledag bledu. Ucing Leuweung ngagoak oge sabab sababaraha kali kabeunangan ku seranganna jawara pedang dewa. Awakna ngadayagdag ka tukang meh bae rubuh. Sanjaya terus muru ngudag bari terus ngalancarkeun seranganana. Ucing Leuweung narik dua leungeunna na hanapeun cangkeng tuluy digentakeun sakaligus ka hareup. Hiuk wut wush. Aya Haseup Koneng nyambur pagulung-gulung tina dua dampal leungeunna parawan titisan siluman. Haseup pagulung-gulung mapag datangna Sanjaya nu keur narajang. Haseup Koneng eta mangrupakeun haseup racun tina jurus halimun mengi. Sing saha jalma nyeseup eta haseup manehna bakal jadi boga kasakit mengi anu parna nyesek sesek jeung eungap napasna ngik-ngikan tepi ka maotna. Tabina jawara pedang dewa teh waspada kana pibahayaeun. Geus remen pisan Sanjaya ditarajang ku haseup racun samodel kitu. Sewaktu Haseup Koneng nyembur karah dirina, Sanjaya teh langsung bae ngejat ka tukang, bari dua leungeunna ngagentak ka arah hareup hiuk wut. Kalombang angin tarik niup ka arah Haseup Koneng. Haseup Koneng buyar sawarehna mah malik ka arah Ucing Leuweung. Katiup ku angin, Ucing Leuweung atuh gancang ngagajleng ka luhur tangkal nu aya di satukangeunana. Bari ngadepong dina salah sahiji dahan, Ucing Leuweung teh nyanggerengan ka jawara pedang dewa. Dina kayan kitu kolebat kolebat jolelat kalayang jeleg. Adadak aya nu datang. Sanjaya atuh ngagebeg nempuan nu datang teh. Si horeng datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya hideung. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup heula heup geus capek gelut wae teh ieu ngagelutkeun jalma teh ripuh. Dede. Heup mengi ke ye si Akina. Dede. Sok pemirsa geura ieu para jawara. Arereun heula nanaon ge nya aya ronde 1 ronde 2 nu tinju geuning. Tah sok jarajan heula mumpung awugna haneut tah. Ibi nyanak gehu bandros bala-bala duh pokona mah rarawuan ku kurawu sagala di canak ieu. Tah sok aya eta ditah aya lontong. Sok geura ieu raos jeung gorengan haneut. Wah, ada pemirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya Galunggung dina lalakon lumaku purwa bagian ka-284 urang teundeun heula di handeuleum sieum. Geusan sampureun urang tunda di Hanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui ke pamirsa di bagian nu salajengna.
Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana, hatur nuhun anu parantos manco satya ngadangukeun oge ngarujung kana pedaran aki, mugi sadayana aya dina kabagjaan, kawaluyaan, kabarokahan. Amin ya rabbal alamin. Sadecan aki amit pungkur sakedap sakolebat urang ngabsen heula sapertos biasa pamirsa. Anjang sana bari bilih ayeuna kintun-kintun salam mangga tiasa dina komentar atau napi pairannya. Aya Kang Anang Brahma anu ngageugeuh jadi nangor manco salawasna ki aduh cenah diantos teras pedaranana. Hatur nuhun. Aya Vespa PTS hadir ti Garut. Teteh Titi Amelia anu manco teras jawara angin biru ti Cibiru. Kang Irfan Yudianagari Raja Mandala teh hatur nuhun hadirna. Ya aya Jang Wel Inco Aki hadir selalu. Kang Prabu Arjuna hadir nyakseni Kiprung saurna. Aya teh ai Rohayati ti Cimahi. Waduh salembur sareng Aki Cimahi mah nya Aki ge kawin ti Cimahi Tengah Aki mah nya kandang uncal. Kang Andri ti Bogor juragan sendal coba ya ampun ya can ngalungkeun sendalna ka Aki. Euy katanya. Aya Kang Nang Nurholis ti Balihan Tegalna. Hatur nuhun hadirna tuh Kang Nang Nurholisnya, Kang Agus Sumantri oge nya. Ti Garut, Telinda Imut ti Bandung, Teh Intan Ramadhani ti Garut, Teteh Tami Maliha, Manco Mania ti Ciamis. Aya Jawara Kopi Sakti Manco bari ngobdut, aduh sok patuker ye. Ye foto profilna sami sareng Jawara Jawari Jajodog Sakti nya aduh. Ampun ya sajodoh para Jawara. Oke Bahagus Setiawan anu manco selalu ti Jati Handapnya. Hore cenah si Iblis tos nalojol deui. Sono awugna. si Ibiku cenah lain Iblis ya deuh salah lepat. Aya Kang Hendra Ica oge ti Soreang, Kang Yuyus Supriyatna ti Tasikmalaya. Kang Haji Kamil Firdaus teh di Kota Bandung hadir manco teras mugi akina sehat hatur nuhun. Amin ya rabbal alamin. Aya Kang Andri Baguna Jayapura hadir manco aduh tebih ningannya di Palihan Jayapura mohon salam ka urang Sunda di palih ditu. Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandung, Kang Wawan Setiawan di Uni Emirat Arabna hatur nuhun jempolna. Kang Agus Muklis di Palihan Bogor, Kang Dudi Suryadi di Bandung oke. Kang Didin Saripudin nya siap mancoki medarna tos ngide ayeuna mah sumun ieu teh pamiaki sibuk janten rada ngageser pamirsa di malumnya ada Aki oge gaduh kasibukan di dunia nyata nya Aki calan pami aya barang dongkap kedah marios nota marios segala rupinya transfer segala macem lah kitu teh nya perkulakan perdagangan janten rada repot kadang kawengikeun kumaha dongkapna barang kan nya upami dongkapna enjing atuh Aki tiasa ngadongeng rada siang. Kang Etobri oge ti Pasuruan hatur nuhun. Kang Didin Syaripudin nembe teh nya ti Palembang oge. Kang Dudi Suryadi ti Bandung, Kang Asep Suherman ti Bekasi. Amin hatur nuhun pidona Kang Rasim Hajim di Karawang, Kang Amin Suarsa oge nya bari ngobdud. Tester Adelit, Teteh Hatman 143 Cianjur, Mekah, Kang Dedi Tatang ti Jogja teh hatur nuhun urang Jogjana. Kang Udaka saterasna tuh anu manco ti Kircon Bandung, Kang Topik Abadi oge disarangan ku Kang Amin Aminuddin ti Garut oge aya Teteh Anita Parayal nu calik dina Jojodog Biru. Kang Hen Philip nu manco di Palihan Cibiru nya. MS13 teh Teh Yulina Belia anu nyarangan Akitra di Tasikmalaya ya Kang Wisnu Walyana oge di Ciroyom manco. Hatur nuhun sadayana nu tos hadir pamirsa. Sakitu heula panginten nu kapihaturnya Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.